Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam didoakan sing panjang umur, babari milik rizkina, babari kehidupanana, babari maut. Nama kesuri daik babari maut atau hesepae pantun di jilbab jadi salempak lamun ngajawab kudu kom sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ajiman, para ustad, para habaib alladzi lam yuzkar ismuhu, anu tiasa disebatan hiji-hijina, mugia para alimil ulama sing panjang yuswana, amin. Tambih-tambih kemuliaan ilmuna, tambih-tambih santrina, babarikeun milik rizkina. Mudah-mudahan ieu para alimil ulama putra putri urang sadayana sing janten penerusna para alimil ulama, amin ya rabbal alamin. Dipayun puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah dina dekat ayeuna urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok patepang wajah patepung lawung. Ieu teh mangrupakeun syukureun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Leres nikmat Allah teh seueur Pak Ibu karasan teu? Hah? Urang masuk salah kaprah nyukuran karena nikmat Allah ninggang loba duit, bener teu? Awewe sebagai eta lamun kapang lamun salakina mawa duit rada loba mending nyerenge. Uing penting balik ngaji di daerah Silver nyahun aing dibawa meureun udah bawa duit. Spor. Ngaji si teh awewe mah meuni hejo kana duit. Disetorkeun uing mah bager ka pamajikan teh tah neng setor di Silver. Kan lamun leutik teh sok ngatat panitia. Sok curigaan kiai. Ari pajarkeun teh pastinya ate nyandung. Pasti nyimpang ka imah randaku. Cek uing gak neng mah tara nyimpang ka imah randa ngan lamun ka imah parawan heueuh. Mantap teh hari tama aing kapok. Tungtung nama panaon ribut jeung pamajikan gara-gara amplop. Mantap teh hari tama ka panitia tibatan aing ribut jeung pamajikan kajenting ribut jeung panitia. Urang syukuran ieu nikmat Allah. Ngajanjikeun Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun anjeun syukur ka nikmat kami ditambihan ku kami, tapi lamun anjeun kufur teu daek syukur kana nikmat kami, ajab anu bakalan tumiba. Nu mantap ibu bapak ulah sok nyalahkeun sasaha. Lamun negara Indonesia dilanda bencana, Indonesia dilanda musibah, lu urang loba kasusah, gabungan urang teh loba kufur teu daek syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Leres nikmat Allah teh mana anu kurang? Pantas Allah dina surat Ar-Rahman barakali ngajauh tapi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kami anu mana anu dibarohongkeun ku anjeun teh? Mau urang mah didamel Allah teh manusia makhluk Allah anu panghadena. Leres teu? Bisi percaya bapak jadi makhluk anu pangalusna cing ka pasar domba neangan embe panggeulisna renjengkeun jeung pamajikan urang kalau sana mana? Hah, alus sana embe. Ibu bisi percaya karagunan neangan monyet tu pangkasetna renjengkeun jeung salaki ibu alus sana mana? Hah, alus sana monyet. Atau sulangung ka salaki. Alus sana monyet. Kemuliaan manusia itu ada 3 diantaranya yang harus kita syukuri. Yang pertama bihusni suro, manusia teh alus dedegna fi ahsani taqwim, dedeg pangadeg anu sampurna, hade laung alus tangkung, hade kelap, hade kiceup, hade kecap, hade ringkak, hade ringkuk. Manusia mah beda jeung makhluk anu sejenna. Leres embe mah monyet mah ti luhur buntut tapi kan kaluhur sirah buluan. Tapi manusia mah diatur buluna ku Allah nya di luhur sirah rambut ngaranna turun ka handap luhureun mata
alis ngaranna turun deui ka handapeun irung kumis ngaranna dina gado janggot ngaranna dina pipi godek ngaranna turun deui ka handap dina dada bulu dada ngaranna kana kelek nyangir saeutik bulu kelek ngaranna turun deui ka handapeun bujal bulu tuur ngaranna diatur ku Allah dipapantes ku Allah ke disuruh alus rupa manusia mah irungna pantes liangna teh 2 dicoba lamun 17 amit jeung ka handap deui lain ka luhur coba lamun liangna ka luhur lamun hujan ge teh ngarembak alus rupa manusia ceuli ku Allah dipapantes bari jeung aya naon kieu teh ngaranna teh Jejeber ieu teh jeung nangkap sora mantap syukuran ka Allah lamun anu rada jeding teh tak kudu syukuran nu rada gede teh ieu teh panjang nangkap sora geuning lamun urang ngaharewas teh ngareun sok ieu nya syukureun ieu teh ka Allah bari jeung pangreungeunna deui syukureun ka Allah coba ge urang dipasiang dedeg pangadeg ku Allah dipasiang panca indra ku Allah anu isaki sampurna soca jeung pangningalina ceuli jeung pangreungeunna suku jeung lengkahna leungeun jeung gerakna kabayang teh lamun dicabut nikmatna ku Allah ripuh moal hirup soca jeung pangningalina lamun soca dibere lolong ku Allah ripuh moal hirup ripuh ceuli jeung pangreungeunna lamun dibere tore ku Allah ripuh moal hirup tatangga uing kincunan nanya kan ini nak ini hari ini teh parantos sholat alah boro-boro yang eueuh deungeunna heuh dah korek matak syukureun ka Allah abdi tadi kita ngadalang ka dieu teh ngadalang barang-barang asa hoream ulu kaluarkeun tapi aya hikmah tina cepil anu jeung pangreungeun abdi teh sok ngarengekeun radio dianggap ke radio aya duitan teh ieu teh radio teh media audio non visual cek budak sekolah artinya media anu kareungeun tapi tak aya gambaran abdi sok kareungeun radio gelombang wayang golek da karesep na kana wayang golek tapi di dinya aya hikmah jeung abdi teh untung Allah masih cepil ka abdi jeung pangreungeunna sanajan teu katingali rupana abdi bisa ngabedakeun dina radio mana suara si cepot Arjuna Gatot Kaca Semar Badranaya dipratekeun arek ayo kumaha ngadalang heula geudeung jauh-jauh ayo di jero kasih sorok mun tengah dalam rugi urang kaluarkeun suara pegawan abdiasa Arjuna jeung Gatot Kaca rengekeun ngaragoan Allah akbar video ada urang kaluarkeun suara pegawan abdiasa Arjuna jeung Gatot Kaca kadang di sawah kene hodam lah cenah aya kubagja kanca kasumpingan incu puyuh ti puseur daya amarta bagia kaharep Arjuna incu eyang kaharep Arjuna takos kieu beungeutna dah itu tuh abdi kisah nu kasetnya duh mana wewe bogoh aing Arjuna datang nampi nuhunkeun naon rupi al pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sembah patos ku unjuk panjenengan ditarimba pujas tuti hidup jeung saha hidup ka dieu sareng pun alok Raden Gatot Kaca yang kaharep Gatot Kaca putu eyang kaharep Gatot Kaca ganti deui suarana nah make seuri ciri khas teh lamun Gatot Kaca Jawa Barat tanggrem lamun di Jawa Tengah bedanya ciri khas Gatot Kaca teh yoy gitu Jawa Barat mah tanggrem lain mek siapa Kaca Napiun karena rupi al-kumpulki kalayan ujung sumpah gagaturkan sebab batas wujud panjenengan yang diterima pujas tuti hidup jauh dijunjung anggang diteyang Gatot Kaca disuguhan naon atuh ku eyang ikan tenang tinggiang seprit-seprit mah ayah ya
yang ngaleut abdi yang aus. Aya diarep. Tuh cocolokna deui ayeuna ah. Allah. Dileut heula. Sabenerna mah teu sopan. Kuring nginum jamaah ningalikeun teu sopan. Kan berhubung aing haus biung deui. Eta abdi biasa artina cinta tot aja. Lamun suara Semar beda deui, Semar mah rada ngabrowek. Kieu soalna. Amuing ucuk bagja uang bisa tepang jeung orang Cisoro di dieu. Mudah-mudahan sing tambih-tambih kaberkahan ka urang sadayana. Semar eta hiji deui lah capek. Cepot ieu. Aduh. Dipikir dibalik-balik dipapai dirasa-rasa dulu bukiriut aing hirup deh. Balanjaun beki mahal. Sayur mayur naik, lauk pauk naik, ngan susu we turun mah. Eta mah beki kolot teh beki turun balaguna. Dawala. Naon si dawala datang. Dewek teh boga ka pusing dawala. Pusing naon ari boga pahayang boga pamajikan aing teh can laku-laku nya gampang ada syaratna mah kur tilu tilu syaratna pasagas aya tilu syaratna naon dawala tilu nu kahiji nya kudu ngusahakeun teh da urang teh kudu ikhtiar ari nu kadua ngadoa ka Allah ari nu katilu maca doa teh kan goreng geus gandeng lumayan lagi diajar kasih ngahaja-haja mah pak ya ibu reungeun ngahaja-haja mang yang wayang golek kamu kiri harga 30 juta aing mah 2 juta geus alhamdulillah. Aduh teruskeun ieu teh 10 menit deui we nya urang ngapikmah tina Isra Mi'raj cenah Kangjeng Nabi dina waktu perjalanan Isra Mi'raj cenah Kangjeng Nabi. Namun hari Isra teh dilempangkeun ku Allah di Masjidil Haram ke Masjidil di Mekah ke Palestina. Apal Bapak Palestina? Ibu apa? Di itu Palestina, di Palestina. Di kawasan negara Timur Tengah. Lamun ti Cisoro maka Palestina jarakna sarua jeung di Palestina ka Cisoro. Ari Mi'raj ditaikeun Kangjeng Nabi di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha mendakan zat Allah Subhanahu wa taala. Samemeh Kangjeng Nabi Mi'raj sabada Kangjeng Nabi ngalaksanakeun salat sunnah 2 rakaat. Malaikat Jibril datang ngasongkeun 2 pilihan ka Kangjeng Nabi. Hiji mawa arak, nu kadua mawa susu. Ditah milih Kangjeng Nabi kira-kira milih arak atau susu Kangjeng Nabi? Milih sus. Itulah di dalam kehidupan selalu ada 2 pilihan di antara kita. Orang di hidup teh hayang milih bagja atau cilaka. Kangjeng Nabi kita milih arak dan susu, milih susu Kangjeng Nabi, dan susu itu adalah simbol dari fitrah dan fitrah itu adalah Islam. Maka